Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris dipedar dina danget ieu nyaeta dongeng. Hideep tangtu geus pada apal kana dongeng. Waktu keur sakola di SD jeung di SMP, hideep geus diajar ngeunaan dongeng. Hideep ge bisa jadi kungsi ngadenge dongeng ti indung bapa, aki nini, atawa ti babaturan. Ari hideep kungsi ngadengekeun dongeng Sunda dina radio kawas kieu. Tanaga nu ayana dina jeroan badan dasarna tina cara ku ngatur tata napas, lamun geus kalatih tentu bisa ngatur eta kakuatan. Halus pinter. Ngan lain ngatur tata napas wungkul awing. Tapi leuwih ti eta kudu dibarengan ku katenangan hati jeung pikiran. Batin kudu jejembuseur kana hiji tujuan. Dina akhir tahun 1880-an, dina radio kungsi kasohor dongeng Sirawing karya Yat R. Nu ngadongengkeunana Wakepoh. Ngaran asli nama Dr. Andes Ahmad Sutisna. Anjeunna teh juru dongeng legendaris di Tatar Sunda mah. Wakepoh mah sakalina ngadongeng teh matak pogot nu ngabandunganana. Lantaran bisa niru rupa-rupa sora budak, awewe, lalaki, jeung sora sasatoan. Lian tina radio dongeng ge geus aya nu dikumpulkeun jadi buku kumpulan dongeng. Hiji, ciri-ciri dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran, kalawan sumberna sacara lisan, nyaeta tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejenna. Kukituna pangarangna tara ieuh kanyahoan, malah ti iraha mimiti sumberna oge tara kapaluruh. Hese diteanganana, lantaran alatan ukur dicaritakeun ti hiji riungan ka riungan sejenna. Ukuran carita dongeng ilaharna parondok, meh sarua jeung carepok. Kukituna bisa disebutkeun yen ciri-ciri dongeng teh diantarana wae sumberna sacara lisan, teu kanyahoan saha nu ngaranna, ngagunakeun basa lancaran, eusi caritana mangrupa rekaan, malah rea anu pamohalan jeung ukuranna ilaharna parondok. Lian ti eta aya deui ciri dongeng anu sejenna, nyaeta dongeng masok ngandung ajen atikan, pangpangna anu patali jeung akal budi. Nu daleka jeung nu culika biasana sok cilaka. Ari anu sabar jeung tawakal panggih kabagjaan. 2. Struktur carita dina dongeng. Unsur-unsur carita nu ngadeudel dongeng ngawengku ieu dihandap. A. Jejer. Tema nyaeta ide, gagasan, atawa jejer pikiran anu ngajiwaan carita. Upamana wae dongeng Sasakala Tangkuban Parahu. B. Latar. Latar atawa setting nyaeta patempatan, waktu atawa mangsa, atawa suasana lumangsungna carita. C. Palaku. Palaku atawa tokoh nyaeta naon-naon, bisa jalma, sasatoan, tutuuhan, atawa bangsa jin jeung siluman, anu ngalakonan tur dilakonkeun dina carita. Saban palaku boga pasipatan atawa watek sewang-sewangan, naha sabar, gede ambek, bager, atawa angkara murka. D. Galur. Galur atawa alur nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngalegenjer. E. Amanat. Amanat atawa pesen nyaeta rupaning hal atawa perkara nurek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Amanat raket pisan patalina jeung tema. 3. Pepasingan dongeng. A. Fabel atawa dongeng sasatoan,
nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolana saperti manusa. Upamana wae bisa nyarita jeung bisa mikir. Contohna dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Dongeng gagak hayang jadi merak. B. Dongeng parabel atawa dongeng jalma biasa nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa anu sakapeung mah sok mahiwal pikaseurieun tapi lenyepaneun. Contohna dongeng si Kabayan. C. Legenda atawa dongeng sasakala nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji tempat barang sasatoan. Contohna dongeng sasakala Tangkuban Parahu. D. Sage atawa dongeng babat nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Contohna dongeng Sang Hyang Boros Ngora, dongeng Perang Bubat. E. Mite atawa dongeng kapercayaan nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lalembut atawa perkara-perkara anu goib. Contohna dongeng Nyi Loro Kidul, dongeng Ngipri ka Siluman Oray. Alhamdulillah pangajaran bahasa Sunda dina danget ieu parantos rengse. Pek ku hidap tuliskeun deui hal-hal anu penting dina materi dongeng anu nembe didugikeun. Bobo sapanon carang sapakan hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.